سلام سلام عليك يا علي، سلام سلام عليك صلوات الله عليك. أيام يوم جعل فيه محمد جمع الناس ووهب ونداء الحق ردد، فشجى الدهر وطارت أسعاد الأيام، فشجى الدهر وطارت أسعاد الأيام، أسعد الأيام يوم كان فيه محمد جمع الناس ووهب ونداء الحق ردد، فشدى الدهر وصارت أسعد الأيام، فشدى الدهر وصارت أسعد الأيام. جاءنا وناس فرضى بعضهم يظلم بعضا، فأقام الحق فرضا حقق العدل وأرضى، فلقى الناس فرضا بعضهم يظلم بعضا، فأقام الحق فرضا حقق العدل وأرضى، وشدى الدهر ودارت أسعاد الأيام، وشدى الدهر ودارت أسعاد الأيام، أسعد الأيام يوم جاءنا فيه محمد جمع الناس ووهب ونداء الحق ردد، فشدى الدهر وصارت أسعد الأيام، فشدى الدهر وصارت أسعد الأيام. كانوا مجاءت ليلة هلت البشرى علينا، فسعى الناس إلينا يوم أرضينا محمد، نحن مجاءت ليلة هلت البشرى علينا، فسعى الناس إلينا يوم أرضينا محمد، وشدى الدهر وضرت أسعاد الأيام، وشدى الدهر وضرت أسعاد الأيام، أسعد الأيام يوم جاءنا فيه محمد جمع الناس ووحد ونداء الحق ردد، فشدى الدهر وضرت أسعاد الأيام، فشدى الدهر وضرت أسعاد الأيام. جاءنا والناس بعضا بعضهم يظلم بعضا، فأقام الحق فرضا حقق العدل وأرضى، جاءنا والناس فرضا بعضهم يظلم بعضا، فأقام الحق فرضا حقق العدل وأرضى، وشدى الدهر وضرت أسعاد الأيام، وشدى الدهر وضرت أسعاد الأيام.
الصفا الصفا وطاب وفد الهنا وراحت الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل الهدى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل الهدى قد نطق الصفا صفا صفا وطاب وفد الهنا نور جمالي بيان بوجه شمس الهدى نور جمالي بيان بوجه شمس الهدى بوجه شمس الهدى
Adena ya لك الشفاعة يا نبي أنت يا نزهان Talahkan tangan الشفاعة angkat tangannya ya habibana laka syafa'at ya Rasulullah يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah ta'ala fi kitabin karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani ma'i fil jannah. Shadaqallahu azim. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat anu sami-sami dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Puji miwa syukur sareng syukuran urang sami-sami panjatkeun ka Allah Zat Maha Ghaffur. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Urang sadayana dina kesempatan ieu masih keneh dikersakeun ku Allah. Tiasa semangat melaksanakan ibadah dalam rangka urang sadayana masih dalam baul bulan Maulid ieu. Urang sami-sami mengemut-emut memperingati dilahirkeunana junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supados urang sadayana mengemut-emut dina kesempatan ieu. Mugia doa pidoana ti para wati sadayana, mugia urang sadayana tiasa meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما أرسلناك إلا كافة
لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون أمساء لا تستأخرون عن ساعة وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولهم ترى إلى الظالمون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak RW 12 Wilujeng Sumbi, yang terhormat Bapak DKM RW 12 Wilujeng Sumbi dan Wilujeng Cali, yang terhormat Tamu Karum Bapak Encep Saifuddin, Bapak Haji Toha anu kupri baros kupri hormat, anu kalangkung pisan kupri hormat kupri baros sadayana, Ibu Lurah anu parantos biasa ngadongkapan ye ngaturkeun nuhun, anu dimaksud nguningakeun atanapi masihan nguninga para wali sadayana urus khusus KRT 03 ieu anu dimaksud anjeunna teh saja syukuran ka Allah Subhanahu wa taala sarena anjeunna sareng sakeluarga sadayana di lingkungan rumah tangga anjeunna teh nuju pasihan sehat afiat teu kirang sabeos-beos. Ieu syukuran anu kahijina atas nama keluarga besarna Bapak RT 03. Anu salajengna anu syukuran kedua nyata syukuran sarehna anu diarep-arep atawa anu dicita-citakeun jalan satapak anu ngangge jalan ieu anu kasebut gang muslimin. Alhamdulillah ayeuna parantos di hotmik sebenarnya ta anu kadua syukuran tadi itu dibugikeun ku pribadi sayeuna. Anu katilu pisanna anu kita pisan atau kalintang pisan ngalangkungan tilu dua tadi kita syukuran ka Allah Subhanahu wa taala teh salehna dina sasi-sasi dua sasi kalangkung warga RT 03 teh nuju ngalaksanakeun ibadah haji
namun kami keluarga sadayana keluarga besarna haji anu angkat tahun kamari pengen musibah tegenah mana atau tiraos mana, termasuk nyata Bapak RT nu 3 di dieu janten warga anak teh kirang langkung aya upatan anu langkah di RT nu 3. Nah tuh pengiduna para wargi tah dina ieu pisan Bapak RT teh hatur nuhun ka wargi-wargi sadayana khususnya haji anu parantos kamari lengkap. Hatur nuhun kana kasubinganan di daerah nu 3 para wargi sadayana haji teh haji anu para haji sareng sadayana ayeuna aya dina syariat oge ayeuna insyaallah mudah-mudahan jasa ngadangukeun kita usiaan Bapak ajeuna. Anu kahiji we anu kahiji Bapak M sareng Ibu Hajah anu kadua haji Bapak Haji NST anu katilu Ibu Haji Hajah EK Bapak Haji M anu kalima Bapak Haji AR sareng Hajah EK DR anu kalima kanam Bapak Haji AK sareng Ibu Haji RR anu katujuh Bapak Haji MH anu kadelapan Bapak Haji Ibu Haji Ibu Haji N anu kasalapan Bapak Haji FDJ sareng Ibu Hajah NH anu kasepuluh Bapak AS anu kasebelah Ibu Hajah SA. Saat dianggur teh pengen biaya karena bikain dana seurna 4,275 J tetapi 404.275.000 kalau Israelnya untuk ngarojong kas anak kerja dina acara ulang sedayana teh munggah aya dina limpahan Allah Subhanahu wa taala. Terus kata Nabi sambutan Bapak RT nu 3 anu dihauskeun ku pribados ieu hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan anu bade didugikeun ku kersana Ibu Lurah. Kanggo Ibu Lurah waktos sareng kahormatan mangga disanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Haji Cetoha yang sekaligus nanti sebagai penceramah, dan beliau itu bukan orang lain sebetulnya, masih renehan saudara dari saya. Pak Haji, terima kasih atas kehadirannya yang insya Allah nanti akan memberikan pencerahan kepada warga masyarakat khususnya di RT 03 RW 12 Gang Ciberem. Yang saya hormati Ketua RW 12 beserta Bapak Ketua RT 01 sampai dengan RT 07. Juga yang saya hormati khususnya panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tingkat RT 3. Yang saya hormati para sesepuh
kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu dan bapak-bapak yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini alhamdulillah khususnya saya secara pribadi bisa berada di tengah-tengah warga masyarakat RT 03 khususnya RW 12 yang mana insya Allah kita semua pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah hatur nuhun ka panitia yang telah berkenan mengundang kami di sini untuk bersilaturahmi, yang mana kebersamaan saya di Kelurahan Ciberem selama 7 bulan ini sudah diterima sebagai warga Ciberem, yang mana kenyamanan sehingga alhamdulillah kami selaku pelayan masyarakat diberi kenyamanan kondusif. Untuk itu ke depan juga saya berharap mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita bisa menjaga kebersamaan, menjaga kerjasama yang baik, hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pemerintahnya, baik itu di tingkat RT, RW sampai ke kelurahan, kecamatan, pemerintah kota sini, bahkan sampai tingkat wali kota dan wakil wali kota. Selanjutnya saya dirotasi dan mutasi yang merupakan hal biasa. Selaku pegawai negeri sipil siap ditempatkan di mana saja. Saya menjabat sebagai Lurah Cibeber sampai 15 Mei 2015. Dan alhamdulillah sejak saat itu saya di sini selaku Lurah Ciberem dan sampai detik ini bertemu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak semua warga RT 03 khususnya, yang mana mari kita sama-sama membangun Kelurahan Ciberem, karena tanpa dukungan bapak-bapak dan ibu-ibu tidak bisa sukses suatu program, tidak bisa berjalan dengan baik. Untuk itu saya mohon doa, saya mohon dukungan, yang mana insya Allah saya bersama reng-rengan di sini hadir Pak Sekur, kemudian juga Pak Kasih Tranti mewakili yang perangkat yang lainnya. Kemudian kalau lurahnya laki-laki, biasanya ketua PKK kelurahnya kan istrinya. Nah, sehubungan Lurah Ciberem ayeuna istri, jantan ketua PKK kita dipilih oleh ketua kelompok PKK RW, jadi dari masyarakat, namanya Bu Haji Iis. Terima kasih, beliau juga hadir sebagai warga RW 08. Jadi bagi ibu-ibu PKK pemain kenal mangga ke beliau. Untuk itu kami berkomitmen baik dengan seluruh perangkat yang ada di Kelurahan Ciberem, baik dengan lembaga yang sekarang juga sudah dibuktikan, LPM juga hadir, Dimas Babinsa hadir, ingin merubah paradigma. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jangan sungkan apabila ada permasalahan yang ingin ibu dan bapak ketahui, silahkan datang ke kantor Kelurahan Ciberem. Yang mana mohon maaf panginten ayeuna kantor Kelurahan Ciberem nuju direnovasi piduana ti ibu bapak sadaya, mudah-mudahan tahun paling tos rengsek. Amin. Dan mohon maaf sehingga pelayanan kami itu cukup terganggu, kurang nyaman ya. Yang mana insya Allah saya ingin betul-betul selaku pelayan masyarakat memberikan kenyamanan, terpenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Itu saja mungkin karena kita juga melihat waktu. Upami sono mas sono, abdi teh tiasa tepang di sana warga masyarakat khususnya RT 03. Oge panginten widi bilih aya nu nembe tepang. Abdi nami mah Rika Martiana, Yuswa 28 Maret 1978, berarti 37 tahun. Ayana nu sayisa sareng abdi aya ya Bu ya. Atas kebersamaan yang indah ini, mudah-mudahan hubungan baik kita bisa terjalin terus, kekeluargaan kita bisa dirasakan sehingga kepentingan atau keperluan masyarakat bisa kita penuhi. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi khusabil fadilah, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi warda 'ani sahabah, Ya Rabbi warda 'ani sulalah, Ya Rabbi salli ala Muhammad,
adalah berziarah ke makamnya junjungan agung Nabi besar Muhammad SAW. Sudah ada 14 orang. Sebarang ibu 14 orang. Mudah-mudahan sing caraan manahna, sing caraan mana sapadana ngabumbang. Allahumma wujud bumbang nu hulung dina jajantung, anu herang dina kalilipa, rahmat menteng dina angen Jabrail wa Mikail alaihi wassalam. Pamukakeun hate abdi sadayana khususnya di RT 03 RW 12 umumna sadaya warga RW 12 kumna muslimin muslimat mukminin mukminat cingcaang pada manana lir caang bulan opat wa bersih manana wasilah bertawasul dengan keagungan kemuliaan dan berkahnya Rasulullah, dokternya hati jasmani dan rohani sing sarehat hatena amin. Sallallahu rabbina ala nurin Allah salli wa sallim wa barik wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Keluarkan suaranya, keluarkan suara cintari. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Sekali membaca salawat 10 rahmat 10 derajat 10 kebaikan dari Allah 10 kejelekan diampuni oleh Allah. Allahul Alim kabul oleh Allah. Senang hatinya, jiwanya berkah dalam segala sesuatunya. Orang yang membaca sering membaca salawat, orang yang paling dekat kepada Rasulullah nanti yaumul qiyamah, dan orang yang paling banyak membaca salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 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 Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi
di suhu dijunjung tinggi bahwa lama ngegesawat masuk ujang kok kayak gitu ada segitu banyak mugi-mugi sing tiasa ngamalkeun amin sabab ilmu lamun teu dibarengan ku amal teu berbuah amal tanpa ikhlas di jasad wa mugi urang sadi ijazah ku apa doa ikhlas mugi sarayana ieu kepangan anu kokojoan di RW 12 RT 3 khususna ieu diantawisna mugi diberi anugerah ikhlas sing satelasna tambih keberkahan khususna di RW 12 di desa itu desa Ciberem namanya tepang sekali sareng ibu lurah teh sareng ibu lurah namanya tepang sekali lupa lagi aku tidak ingat wajahnya yang cantik itu Allahumma sholli wa sallim wa barik ini awewe mah cantik mau nyerek disebutin kaset mudah-mudahan bu lurah cantik hatinya cantik akhlaknya amin ya rabbal untuk apa ibu-ibu cantik wajahnya saja relatif kena kopeo kena kopeo socana cululu pada naon pada celina anu alus pada naon palambung anu bangir wadah naon anu pake komo wadah naon bibirna wadah naon dahir bujurna wadah naon nu depo nu BMW bae nu mantap keren naon pika kita nyarita gitu teh aman geus wareng geus Allahumma sholli wa sallim wa barik soalnya guru bicara geus datang alhamdulillah biasana mah nungguan nu balikno jam 11 jam 12 nuju di mana nuju di perjalanan padahal sare heula itu ngomong ya nah wawalabul yatimi kunaimul yatimi warmalah Rasulullah bagikan 2 jemari dengan yatim piatu bohong orang diantaranya mengaku cinta pada Rasulullah tapi ngan memelihara memuliakan mencintai menyayangi yatim piatu alhamdulillah kayak disawerkeun yatim piatu lah ya mudah-mudahan menjadi donatur sendiri menerima 40 hiji yatim di RW 12 ini lebih 41 yatim tiap ibu wali kota ibu lurah bapak lurahnya kesebat deh alhamdulillah jadi mudah-mudahan menyaah sebagaikan ibunya diperingati kelahir dan malam kemarin kita mendengarkan bagaimana ku ibu beliau hanya 1 kali mendahulukan istrinya daripada ibunya sakit tumeh saya sakaratul maut ayuran orang kakak ibu ngesakumaha ridho Allah ridho menjadi ibu bapak mudah-mudahan mulai tergesin jalan terjalan di jami'an biru waliden amin ya rabbal alamin disalam-salam saburu ulang sadayana katiru nama tuan kadek tuan itu kamu tahu kena taruang kena taruh kemudian itu memetakan hampura kagus Allah barokah amin sing dalaman amin ya rabbal teruskan erek walau masa dari kelabatul kabiyan atau minal manumiat bila terjadi ramad terjadi di pratama yatil majalis wal mahafil bahwa sallallahu alaihi wasallam jami' sifatil kamaliyah wa mudabbir ibadi wa khalaqi biasab yang khususnya bima tuqimil menabari mahmud ilmu dengan jalan wujud al-musbir wa biwasim Allah majwa berasami jadi pada alamat Tuhan atau terjadi pada Tuhan wa ma'amal ilal mu'min wa kumadi nabil karim wa hikayati ma'akramahallahu bihi hadal wa'abdal muqarabah minat takri wa tadim walakil adim tidak akan mampu menceritakan akhlak Rasulullah menuliskan tidak akan mampu manusia yang diagungkan oleh Allah sampai dianjurkan bertawasulah dengan keagungan Rasulullah karena Rasulullah wa innaka la'ala khuluqin 'adzim tidak ada hamba yang bisa melihat Rasulullah di dunia ini hanyalah junjungan kita Nabi besar Muhammad
sangat beruntunglah menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang jadi nasfaratul maut yang diamanatkan adalah ummati mina amsili Allah al-muqam wa salam wa sayyidina khusus rasa di depan kita Rasulullah terkait ngobrol khusus kita akan salam kepada Rasulullah mungkin biasa salam langsung di makom Rasulullah SAW. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Salam sejahtera ya Rasul, engkau gudangnya rahmat, maghfirah, berkah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa khususnya ini warga masyarakat Kelurahan Ciberem ya Rasul, akui sebagai umatmu sing unsur maghfirah, rahmat, ridha dan keberkahan hanya bertawasul kepadamu yang diagungkan oleh Allah. Sampaikan hajat kami, jadikan kami dan keturunan kami menjadi hamba-hambamu yang soleh, yang cinta kepada Allah, cinta kepadamu dan cinta kepada Rasulmu dan cinta kepada pewaris Rasul. Kartu ngaji bahagia selamat dunia akhirat, husnul khotimah tetap dalam al-sunnah wal jamaah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu Sagiri Rabbana min amri wa bin yamaka bil majida ya Allah ya faqli salali wa ikramati masulani Allahumma salli ala sayyidil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidil mu'adin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidil nabiyyin wa salli wa sallim wa barik ala Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim wa barik ala Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidil Muhammad bil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'al walafat wa tawdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'al sayi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha usul ghayat bil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli wa barik bi sab'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-haqu bil haqi ilman nafi'a wa rizqa wasi'a halalan thayyiban mubarakan wa shifa min kulli da'in di hajatana wa hazil maqasidana maslahatan fid dunya wal akhirah wa lamul fikra bi wasali muhammadiyyati uquda tawassul ilallahi munazzili wa habib sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyajala sayyidi maskura tangannya angkat lima bulan amal lima bulan jabil tawjih wa alizati wa silati rasulah Allahumma inna tawjih wa amdafirah wa a'lam jazul hal madnahabnaha maka Sulaimana ya hayyal qayyum ya Rabba Musa wa Harun ya Rabba Ibrahim
alaihimussalam. Akrimna bil fahmi warzuqni bitalibil ilmi wal hikmati wal aqli bil haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin ya rahmanan dunya ya rahimal akhirah ya rabbal alamin. Ilahi anta maksudi waridoka matluba bibadik subhan al-fatihah wali walidayya walhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahu wabarakatuh. Digawikan urang sadayana membacakan tawasul, membacakan kitab Syekh Al-Barjanji, Situburona, sholawatnya mugia urang sadayana singka berkahan, maka disanggakeun ka mantenana. Tolal badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina bada lillahi da sambu bisaniyati wada wajaba syukru alaina bada lillahi da. Sallu ala Muhammad. Bismillahi. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub. Shadaqallahul azim. Dan putra pengatur acara, para ulama, para juama, para asati in ashabil fadilah wal hikmah, sesepuh daerah, Pak Punana, putra Ibu Lurah, para kanca, sesepuh daerah Nupan Caketna, Bapak RW RT setempat, para bapak, iwah para ibu, waktos, perantos jam 7:30. Kicet beda kata bogi sedang acara. Abdi di waktosan dugi ke jam 11. Insya Allah kurang uludan anu saparapat jam tamat. Insya Allah. Ili ibu ngkerot enjing seueur padamelan. Oke abdi parantos di SMS teras-terasan di raropok seueur tamu. Anu marantosan malah anu tepi tidak asik segala rupi. Kurang muludan sekedar alhamdulillah marhaba parantos. Nune ukun anak kerasa dengan Asep Komarudin. Lakeun we putra teh sing bagi manfaat ilmuna. Para ibu dasarna muludan teh kieu. Ani dina muludan teh ngagungkeun Allah, ngagungkeun Rasul.
tiap-tiap di hiji tempat aya nu muji Allah muji Rasul disebatna eta teh keur ngagungkeun syiar Allah. Allah dawuh dina Al-Qur'an wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Saha wae anu ngagungkeun syiar-syiar kaula saur Allah eta jelema geus aya takwa hatena ka kaula. Mudah-mudahan mulih ti dieu takwa gak silih tambi. Insya Allah tergantung kesolehan niat ibu. Mupikeun ilmu, muji Allah, muji Rasul, mata hiji-hijina nu sok janten barokah ilmu teh amun aya karidoan hate. Anu mawi upami ibu ngaos hiji modalna silih do ieu teh kewajiban. Sing ridho mata ari ngaji ulah sok nemu anu nyampeur hidupna teh. Nya ieu mah anu nyampeur teh meni alhamdulillah. Ulah kadahiran nyalira gitu supaya barokah tuh aya tapak robih ku ilmu. Ulah ieu mah ngaji tuluy pebit angel. Ngaji tuluy gede amak ngaji tuluy gelut jeung suami robi ku ilmu mah sok rumah tangga menawa ilmu wae kader teh indah mata ka bapak pun tapakuran di bumi teh ngarah indah ibu tapakuran ka bapak teh ngarah nyaan ka bapak. Lamun bapak sare ti heula tempo we beungeutna sameunit. Bapak 30 tahun bapak ngusahakeun abdi jeung anak-anak. Bapak teh ini isuk datang penting si bayang Yusua bapak tempo eta pakurannya rambut. Tuluy ka handap maju ibu teh tapi kana beungeuna tempo deui ku ibu teh. Bapak kulitna geus kokoplokan. Nah gitu ibu kira so beginya begitu teh terus anak itu karena bingkis datang po aku ibu bapak meningis pacar gitu ingat bingkis teh gitu tak kembali negeri tapakun aku ibu karena awal bertemu jeung bapak gusti ieu teh si bang baheula teh oh geraknya anak bapak teh bakti ta bapak teh ka ibu teh dah kitu. Tabakur teh kewajiban, Pak. Tabakur saja moe sarua jeung ibadah satahun. Eta bapak teh tabakuran ka ibu teh kalau kumaset bapana. Lamun ibu sare di heula bapak bari milu sare jeung pojo bapak. Tempo heula kabeungeut ka sameunitna ku bapak. Ma. Oh, teh eta. Teh eta rada tempo heula ge eta. Ma. Mata 30 tahun ngaladeran bapak bakti ka bapak tanya emak capek ngaladeran bapak anak ka urus sabe masih jaga si panjang umur gusti ieu nu ngaladeran abdi pun yang penting kitu bapakna tah tuluy ka handap terus tinggal di ka handap tapi kana dada heula sabeudeuh mah geus kana ngaleh ka handap. Oh ibu pak ngarusak itu karena itu ya ngarusak teh maka kudu sadar ya bapak deh supayanya ku ilmu mah indah tuh itu mata lagi sok titip lah ibu-ibu di pengawasan hari minggu mah hari mata tetap sok dititipkan di rumah itu awal pertama perjuangan hidup mata kami pengawasan hari minggu ibu mesin ibu beunghar loba pembantu ke keresal mah sing ngeuneng menghantarkan yang diinginkan suami ku tangan urang pahalana teh beda ibu macekeun cikopi ngadama cikopi pembantu ke padahal aya sangakeun ka caroge ibu bapak emeh ka pangadamelan atuh ieu kopi leuteurna ulah seger rego teh ku caroge ibu dileueun eta ridona Allah ka ibu nu model kitu saur Allah Jibril
si ibu nu mikeun kopi sagelas ka suamina bere ganjaran umroh sakali ka Mekah. Ibu kopi sagelas teh umroh kudu dibejakeun. Asal ridho ikhlas. Gagalan mana saya leugit umroh kan. Lapor teman. Sok aya pada teu kucak bari zaman dulu deh jadi. Oh ka bapana aing mah kelari heureut ya. Sok ibu tobat beda jeung bapak. Bu tobat bapak mah kamu kan kudu ceurik. Ibu mah teu ceurik di hampura ku Allah. Ku ilmu mah tuh. Suami terus di pabrik gawe datang ke bumi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta ibu mah aya hate atur suami datang make jeung senyum. Sakali seuri ka suami saparapat di hampura dosa ku Allah. Dua kali seuri teh itu ida nadorta sarot ka berta hadis. Dua kali seuri ayeuna ka suami saparo dosa bea. Nya aya seseurian teh mah poe nya nya geuring eta mah. Coba. So ayeuna Bapak kadang-kadang orang seperti mati hargaan bangga bodoh hargai so Rasul khairukum li ahli. Maka tadi orang muji Rasul teras-terasan akhirnya orang merangkan uswatun hasanah Rasul, contoh akhlak Rasul. Maka sudah seimbang ya, sudah seimbang. Nabi tak punya satu tunjuk menang punten Pak kabojokna belum pernah punten entong kasar rada kasar belum pernah salam jumeneng bahasa nyauran terwale si bunga ros kabojok bunga rosku kan dia neng menikah dengan tergenahkeun atuh diraha ibu diranca bentang disebut kemang rosku salaki teuing lamun kemang papadotan mah bulora indah Nabi mah naon sababna Nabi ngadamu ngabungakeun bojo keur pameget mah tobat. Punten Bapak dina kitab Abidayah punten di tengahna baca tapi silat datang Asep ke pamacakeun deui ngajina 50 tahun yang lalu abdina tuh keur lalaki mah aya dosa asal Rasul nu teu leungit ku salat. Punten ibu tong ngopi ka dieu ka pameget ieu. Ibu tong ngopi bisa nulis. Bapak punten keur lalaki mah aya dosa anu teu leungit ku puasa. Keur lalaki mah aya dosa anu teu leungit ku haji ku umroh. Tapi keur lalaki mah aya dosa nu leungitna eta dosa ngabungahkeun anu jadi bojona. Kakuping teh ku bapak. Bapak kakuping teh. Ya abi teh kadenge cicing we. Ngabungahkeun bojo teh dihampura dosa Bapak. Mata kali poe Sabtu geus bayaran teh cina dandan ka bojo bapak. Mah bayaran Sabtu ponceng kana motor naik malah dari ka mana bapak heukeun nya ka kidul lah meuni kocok. Kalau itu mampunya itu teu naon-naon. Ibu punten Rasul teh ku Allah. Punten sanes teu bade dibeungarkeun ngan nyuhunkeun miskin. Rasul upami ibu ka Mekah di lebat Masjid Madinah aya kuburan Kanjeng Nabi sina Abu Bakar sina Umar eta tilas bumi Nabi baheula ayeuna mah aya di lebat masjid teh Pak ayeuna mah engke orang malu dengan cepar saya gitu setengah tereh amin heula geus lah nya sok yang celengan diguna di celengan nya sok dimiliki Soekarso 500.000 500.000 sapoe gara tereh tuh geura ibu punten Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi geura ieu bagi kali tarus Nabi mah aya kahoyong teh aya kahoyong punten Bapak tiap kali kula ibak heula wudu heula tiap kali kula bersoleh ka Nabi teu nyontohan kula cara urang teu mata Siti Aisyah na oge dugi ka kaisinan ku Nabi itu dugi ka Siti Aisyah nyarios kieu sim kuring salami jadi bojo Nabi teu wantun kula menjalankan suami saking bersoleh
mana rek dihormat diagungkeun ku saha nabi urang lamun lain ku urang terangkeun akhlakna sabab saur Allah tuturkeun Muhammad lamun hayang meunang cinta ka urang anu mawi ka jalmi-jalmi anu dimakeun keur naon muludan eta kada ditarik deui cari rosan teh manya nerangkeun nabi make keur naon pan nerangkeun nabi mah nerangkeun Quran atuh saudara itu tuh anu supaya lil apa supaya cinta naon sababna sapaat moal sumping ari teu cinta ngan cirina cinta teh salat Allah mencintai Nabi Allah ngahormat Nabi Nabi ka Allah ku anjeun nu ngadawuhna kaula jeung malaikat ngahormat sebab cinta ka Muhammad anu we diteraskeun ya ayyuhalladzina amanu atuh lamun maraneh manusia ngaku iman maka kaula sok hormat tuh maca sholawat ka Muhammad bagi gasana cinta ibu punten niatan urang dicinta kanjeun cinta hadis nama ada keras hadis nama lamun urang cinta ka Allah jeung ka Nabi eleh ku cinta karena harta, karena duit, karena keluarga can sampurna cenah iman teh ari hadis nama Bapak kan ari ukuran nama urang nu gaduh sendiri-sendiri nyalira ibu sok ayeuna ibu cinta ka Allah ka Rasul cinta duit karena duit ibu cinta karena artos asal ajeng-ajengan kan lamun ditimbang-timbang ya lamun ditimbang-timbang urang ayeuna ibu berangkat ya geureuh jeung Allah da geureuh jeung duit semah saha mah eta semah teh nu minjem duit 1 juta ka emak teh ayeuna rek bayar hutang aya di imah teh ditarima ku abdi teu didikeun ku duka tarima ku tangan emak teu lamun emak nyangakeun cek putra ibu teh kira-kira ibu ayeuna nu nuikeun ngaji tau nyokot duit sarua teh ngajengan cinta teh geus aya dongeng riwayat saeutik sering 5 menit ieu tuh hiji waktos kunaon cinta mana cinta ye dari riwayat nurudan cinta punten supaya terang ilmu hiji waktos Kanjeng Nabi nuju ayat di Masjidil Haram sabada putuh Mekah aya di handapkeun Gunung Sopat ari Sopat teh upami ka Mekah painten ngawitan bade sa'i teh neng bade sa'i di Sopat ibu Sopat kamugur mananyakna rada lumayan ayeuna mah terus dikupas mulisan nanyakna ka Sopat teh tadinya ngawitan salah sabios rukun haji atau rukun umroh saatosna tawaf sa'i kan tapi ini maksud kayaknya Nabi nunjukkan dari sama para sahabat termasuk para gede salah sabios panto Masjidil Haram teh aya panto nu namina Babu Salam anu mawi upami ka Mekah ngalanggung Babu Salam sampai sunatkeun maca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam saturasna nah ilmu ke panto Assalamualaikum ya Rasulullah cek dibukakeun panto teh barang ditinggal teh ku Nabi aya jalmi jagung ageun kulitna hideung buukna gimbal bajuna tatamalan ijlis mana kan cari-cari di kaula di dieu we ngadu tukur jeung Kanjeng Nabi dicalikeun padahal gegeden dirinya pas sadayana Nabi nyontohan ka para sahabat jeung Nabi mah nampi tamu teh kitu hubungan gitu datang pejabat gitu datang miskin gitu sami gitu pada orang supaya bedana nerima semah teh Assalamualaikum barang ditinggali ajengan toka mana ini mana dicalikeun oge dina kursi nu pangempuk datang deui tamu ka cicing mah bari ngirung sorana Assalamualaikum cek ibu depan baru datang heula sia saha geuleuh mah da bawa mah pitakeun eueuh gitu salah rek soleh man sabodo
rek taat, rek bakti, rek ngebel gitu tuwe, hirup, sholat ngaji, terima masa bodoh. Rek benar, rek salah kumaha maneh hirup. Dan Allah memperingatkan fa'in maka mayitun, ingat manusia hirup bakal ditungtungan ku maut. Maut bukan habis perkara, tapi namimitian perkara jeung Allah Subhanahu wa taala. Hiji cenah eta Rasul ku abi teh teruskeun teh naon ari maut teh. Tuluy naon deui mah? Lain Rasul ngadawuh deui nu jage bakal aya tuntungna kiamat, iraha kiamat. Isi berdua hebat-hebat mau nanya ke Bu. Ya Allah, naon cenah ari maut teh? Man, hiji cenah maut na manusia aya nu terang muka Allah. Termasuk punten Ibu, abdi kada rombok di Bandung. Aya tatahan 4 tahun deui uga rombok ajengan doakeun masih buru-buru maut. Uga di Lombok teh. Abdi ngadoakeun hayang cabeur ari marinah yang maot Tuhan. Kitu tuh di Cikalong ke naon? Cirata. Balik usul Gus Dahar Gus naon cenah tunduk oleh Gus sare. Aya digo-igo teh naga be. Mang Badawi saur Rasul maot teh hadimul ladat qadius syafat. Maot teh hiji perkara nu megakeun manting sagala keindahan dunia. Teu dibawa. Oh, disebutkeun usaha we heula lah. Itu teu dibawa. Sawah sabaraha hektar tah Ibu. Tuh di soreang teu dibawa. Salaki Ibu kasep, Ibu maot, salaki kawin deui, Ibu ngamok henteu. Tapi mau diterangkan ku abdi nu 10 bisi penting teuing engke we tahun hareup. Nya ayeuna ge kadang bari si putri nu ngaji teh Bu. Yang putri pun anak kadang mah aya teh teu ngaos teh. An manehna teh kamari ini teuing ka Mekah deui aya jalmi 84 urang karunya kudu dijajabkeun ibadahna. Tapi putri pun bawa sina bener ibadahna. Dari kamu kawin nu mamawa ma Allahu Akbar. Sebab bapak eta hajina da teh ngurus santri unggal poe nu ngagaji eueuh. Sok ngurus santri ngurus usaha neangan duit. Nya dagang sarung ya, dagang sarung ka di wadadana tuh. Aya gawe keteunieu deui ka 2 kali kudu be apa 100 juta mah. Nya sebarang renta ka sasari abdi teh nu aya we kok tak kok. Meunang duit kok. Duit kok, DP tak ada jaringan tapi era. Itu Ibu tuh. Ngareta cenaman lamun ke panon poe geus dijieul ti belah kulon ya mana kulon itu nya. Ciri kiamat nu gedeuna mah di mana ke matahari geus dijieul ti belah kulon tapi ka tengah-tengah dunya balik deui ka kulon. Eta ciri kiamatul kubro. Lamun geus kitu Allah ngan merek beberapa waktu dari dunia ku Allah dihancurkan. Kullu syai'in halikun, semuanya musnah. Seharusnya dihancurkan ku Allah di hujanan 40 poe 40 putih. Rata dunia itu teu aya gunung, teu aya jurang. Diserata kitu namanya aya yaumul ba'ats jelema ku Allah dihirupan deui disebut alamat dihirupan deui. Ti mimiti Nabi Adam mimiti manusia nepi ka pantuntungna manusia kabeh hirup deui. Bungkeulekan kieu deui Bu. Mata dina badan ibu aya moal hancur dina kiamat. Mana tulang junjurungan. Moal hancur. Tapi kalau baju jelema koko jaya dina kesan sorangan nepi ka aya jelema nu titeuleuh dina cipanon sorangan. Semua manusia nangis. Anak poho indung bapak poho anak, suami poho istri poho suami, nafsi aku ini mah nyawa ke diri semuanya. Kiamat kecenah madorot cek Rasul marukan senang kiamat teh makin nanyakeun kiamat pada diri
Nepi kayak jelema anu tara salat ayeuna, jelema anu teu iman ayeuna, kabeh nyarios kita bakal nyarita kieu cenah. Ya laitani kuntu turoba. Gusti, sugan teh teu kieu mah teh. Nyana-nyana mador kieu mah atuh jadikeun taneuh we anu teh baheula teh, entok dijadikeun manusia, pake nu balaluhan. Ada mah geus cukup bakal cenah Rasul. Kajian Nabi nepi ka ngajan ngomong bu. Mang Badawi maka semoga bakal naon kiamat bika surati tilawatil Quran mangke kata Quran baca Quran unggal poe sabab mengurangan karena madura kiamat baca Quran sok cenah Rasul baca Quran mangke Yasin cenah ari aya nu ngonang tahlil gitu ada ngonang tahlil masuk kota Yasin lah ibu tuh bika surati qiyamil lail nama geloba salat tengah malam sebab ganjaran pahala salat tengah malam salat tahajud Allah memberikan 8 derajat kajalma anu gawam salat tahajud cenah Rasul abdi ga osok salat tahajud lamun nabi rada rempong tuh bingung susah salat tahajud abdi naon atuh bakal mangke bika surati sedekah Mang Badawi aya di nu ngentengkeun kana kiamat sedekah manteu tukang sedekah ari Rasul pan miskin Rasul Nabi tukang panggul di pasar cenah Nabi manggul di pasar bisa dahar teu manggul mah tara dahar itu maho bisi ieu mah lamun manggul sedekah pada teu ngentengkeun punten sabab sedekah mah punten Bu ngentengkeun dina kiamat sareng hiji-hijina amal di dunia nu ku Allah dipasikeun dunyana teh sedekah ibu baru sebelah naon tah nya tilu datang kan cek ngaliwat dikeun we hiji digantian ku Allah sebelah teu naon da sebelah teh udah kali bahasa teh hijau bahkan mau sebelah cenah sebelah teh gitu. So, sedekah paingan saur Rasul dunyana kene jaga diri anjeun tina panyakit yang menjijikan ku sedekah dawu amrodokum sedekah gitu sebab sedekah anjeun bisa ngahadang 70 balahi bayangkeun ibu mata cenah sing atoh lamun urang boga rezeki kada arep batur Bodoh langsung ibu sodako, bohongnya aja di sodako teh bukan kenceng di pengajian layaknya. Ibu di pengawasan supaya kenceng. Si Nabi Rasulullah kai pulang ibu ngabantu nato 172.000. 100 ribuan salamar, 50 ribuan salamar, 20 ribuan salamar, 2 ribuan salamar. Kira-kira masuk anak enceleng lamaran mana kira-kira? Udah mau lebih itulah tapi neng punten ieu. Wah, aya kejadian di Cilember. Bahwa di Cilember teh tiap di minggu jam 10 harus di jam 12. Sebulan yang lalu aja ibu-ibu di Sukajadi ngiring ngaos. Ajengan cenah biasa ibu ngiring ngaos di Sukajadi cenah tiap dinten minggu. Asal daek datang ibu teu lumayan ngaji teh cek abi teh. Teu lumayan teh asal daek ngaji mah. Ku abdi diuruk di unggal minggu. Gitu. Ari ngaji kadua kalina suami nanti bapak titip artos. Ma, dek ngaji cenah ka ajengan toha. Bade cenah bapak kamari abdi ngaos sedunia alhamdulillah ayo cenah bade ngaos di cenah bapaknya HP duit atuh cenah 2.000 keur kana kenceleng cek si bapakna teh carogena teh tah ieu 50.000 nya HP deui mah engke balik ngaji pan imah si jenal kaliwat si jenal tukang sayur bapak boga utang 50.000 cenah bisa minggu can dibayar ka si jenal engke balik ngaji teh kan 2.000 mah keur kana kenceleng nu 50.000 masukkeun cenah ka si jenal bayar utang bapak ngaji rek ka abdi bu ka si ibu eta teh duka usut teuing ngaji duka kasarean si ibu teh
Mana ngaji begitu datang kenceleng dengan cokot teh duit tadi tilap-tilap barang nanti asupkan 50.000 luas mana nanti aku gusi si aing salah nyabut cina tuh barang rek dicabut deui rek cangan tinggal sadayana si ibu menibung hari kata nak kenceng 50.000 baru rek dicabut deui teh kapaksa kumaha teh didedeukeun bari babacaan innalillahi ibu nanti kali anak musibah maka innalillahi ngasupkeun lagi innalillahi introji Gusti kasalahan nangis nanti kali mah kecil terang nanti mah terang ngan seneng lah kasih ibu datang deui yes, abdi memeh kamu kalah kamu abdi memeh kamu kamari gitu menurut uang teh kali kehatan itu misalnya kalau itu maka jangan kemarin sare ayo nagenya diberi cai ciherang unggul dari juga ada nama kuat nasi itu kan nyawa kopi susu ke beki aja nanti tuh tanya itu ay senena tidak tangli kami tegak punten belayu Assalamualaikum cenah ajengan gitu usaha ibu ayah naon cenah abdi teh sanes kamari ngaos semua cenah ajengan mah teh bade sowan we kajian sanan pun lanceuk si oleh jeung suami datang ayah naon atuh ibu teh kieu cenah ajengan pan ibu teh salah nyabut ibu tadi titipan ayah secolna ayah kasih ayah atas ayah terus kopi teh atas ada nuhun kan abdi teh salah nyabut ibu teh ajengan dititipan atos 2.000 katana kenceleng tapi suami teh ieu cenah salaki ibu teh nu 50.000 keur bayar hutang ka tukang sayur kasih jenal ari ibu teh kalah kaasup teh nu 50.000 ibu dari betul apa duitnya banyakin ke santri cinta gak penting lah aku santri itu tapi pakai mayang sih pakai naon cinta negara santri urusan kayak itu mah kira ini mah ibu mau segantian naik wapi nges itu santri soyong digentor sah aja mah dan ibu teh pan musibah ke ibu mah musibah kumaha kesalahan gitu teh selaki ibu teh bisa ngamakna sa RT ngadenge kamu temperaturnya teh naik wae pun lanjut salah satu gantawan kami teh ieu salah gede 50.000 keur bayar hutang ka sungai teh abdi teh ceuri pecenah balik da pasti salah kita kacida kumaha namokna nah atuh ajeuna ibu teh cenah mun beda kisah sani gitu kumaha ibu jadi kembali seuri abdi teh datang teh ka imah bari ceuri suami teh nanya kunaon mah balik teh ngaji ya dengan Tuhan mah ceuri Bapak da abdi teh ngadengekeun ari ngaji dan abdi teh boga kasalahan ka Bapak salah naon ka Bapak duit tu 50.000 teh Bapak salah nyambut kasukur kana kencan si jena can dibayar Bapak manganyahakeun abdi bade di kumaha nah ajeuna biasana pun lanjut ngamuk salah kita hari-hari tak kunaon ku Allah makin disorehkeun mau ka ibu matong ceuli wae bisi geuring keun bae kasalahan kitu mendai ibadah si jenah mah minggu hareup urang bayar ku bapak ceuk bayaran di abdi geus tong ceuli wae meuni meluk cenah ka ibu teh meuni mesra mangajengan ibu makakara dipeluk ku salaki model gitu mata kuda ka bapak sing ngineng tak meluk kata kara cenah peluk lajeng teh ajengan atuh cenah putingna teh jam 9 aya kejadian aneh aya naon ibu datang tamu di Papua putingna teh terus kumaha bu cenah gitu mawa surat dengan dibungkusan ka ieu seratna ieu bungkusanna dibawa ka abdi bu kan cek dibawa ayeuna boga teh surat teh si orang boga anak bu geus 2 tahun leuwih si ibu eta teh
karek nyuratan di 2 tahun. Mangga cenah yung diangos we ku ajengan cenah ieu teh suratna. Ngaca ku abdi teh apa sareng emak. Ujar teh 2 tahun teu nelpon teu SMS teu nyuratan kamu. Era ujang teh can jadi jelema kitu. Ayeuna ujang teh geus jadi jelema mah. Lain jahijin ku bitu bapak. Ujang teh ayeuna mah geus jadi jelema mah, mata buah ngintun surat. Ujang teh geus dijadikeun pegawai tetap di PT Freeport. Pabrik emas. Gaji ujang teh 50 juta masa bulan. Ieu gaji pertama nu ieu ku ujang dibungkus di bulan kamari. Ieu 50 juta mah khusus ieu mah dikirimkeun ka omah jeung apa gerak-gerak daftar umroh ka Neng Putri. Sok ngambil umroh teh eta ongkos. Ayeuna teh berangkat ka Malibu. Si ibu teh berangkat ayeuna teh sampun anak menuju si Putri berangkat. Tuh. Gitu. Balik tertanda we anakna didinya 2 anak di emak di Tapato sesuatu. Ajeuna paling ibu teh kasalahan dengan 50.000. Ari datang 50 juta ajeuna. Kudu kumaha ajeungan sudah kieu teh. Geus datang ke umroh berangkat. Panamana teh kita umroh teh teh budak teh. Jeung teh teh umroh ka ditu. Deu ari calon kun teh salakina teh. Nyekal kana leumeun pamajikan teh. Mah naon deui bapak? Sing jadi contoh sia deuleu. Ieu mah kudu rayaminan nu make inari lahir teh. Palingan saur Allah, sodakoh mah dunyana keneh ku aing dibere. Itu mata gua sok pedit-pedit teuing, kos we, ibu, ngara duit teh capek, ngara atos capek teu, capek. Oh mata si aya buruh capek ulah pedit-pedit teuing. Itu si aya buruh mana buruh capek jatuh, anu dituang ku abdi cenah ajengan, nu dituang ku ibu mah moal ka bawa ka dieu. Kajian dengan sate unga poe ayeuna ukur prat tuh leuwih nu dileut ku ibu mesin Coca-Cola sajarikeun geus sapoe ayeuna ukur warwer tuh leuwih nu diawo ku ibu kajian teuing 30 juta sapangadeg nya baju Syahrini teman tuh ibu lain apa pasok ngara raji sarapun mah teh si pipik waktu itu ayeuna ge gara-gara radio aya gara ieu gara dagoan ayeuna ge hadi si dijak ataupun anak teh ibu nya nak hadi nomor 2 kawin kedua ke artis nya ge hayakeun mah ka ajenganna ngan badur ge ajenganna aduh lah ibu hari ngopi ke rumah orang lah begitu mah terus kalau di malah ngaji ya gitu ibu tuh kajian dari acuk 10 juta sama ada acuk memual ke bawah kali dan kajian dari acuk mahal di baik ibu acuk mahal ya ukur jadi soe mana nu urangna menang sampai usaha teh apakah sodakoh wa abaqah lamun ibu dito ay mengatakan ku batur no itu betul teh tuh man adi mah teh boga bakal naon atuh sedekah teu kuat salat penting arang-arangan dari Quran jasin ukur ada ayat mutahlil boga bakal naon cenah man atuh keur dina bae kiamat teh meuni pede rasul geura isukan cenah kiamat teh kitu Abi macakap bekal Rasul Abi yakin bekal Abi mampu kena hadang madarat na kiamat hemang de boga bekal naon Rasul bakal mangkeun na kiamat teh mahabbatan ilaika mang cinta ka Rasul sangat cinta mang ka Rasul
Mama tarasare lamun can nyebut Rasul meureun maca salat Mama hudang sare kalimat alhamdulillah ter Allah tuntungan ku nikmat Rasul maca salat Mangrek ini usaha bismillahi tawakkaltu ala Allah akhiri kuman ku salat nah mereka segala kegiatan jenengan Rasul yang disebut baik sangat cinta nama Rasul eta Rasulullah ibu cengkap bari nepakan tak Resi Badawi kumaha bahasa Rasul sodakta ya Badawi sodakta bener Badawi kita keneh kan jeung Nabi ngadawukeun man ahabbani kana ma'i fil jannah wa man adama mahabbati faqad wajabat lahu syafaati fi daril intiqam Mang Badawi jelema nu cinta ka kaula ke bareng jeung kaula di swarga nanya saur Rasul. Tiap salam ka Rasul, tiap sholawat ka Rasul. Saur Allah Pak, hakikat rahasiana innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan hakikatna punten Muhammad saur Allah. Sahawae umat rek beunghar rek miskin, rek pejabat rek rakyat rek tukang dagang, rek tukang tani nu maca sholawat ka anjeun di mana wae kanjeun teh dituntun langit anjeun ku kaula diberi izin keur nampo jelema nu maca sholawat ka anjeun tiap urang salam ka Rasul ningali senyum ningali ke ibu ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika maka puji Rasulullah anta syamsun anta Turun al-zanun wa qanun Alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Para ibu kasonoan urang hidup jauh di mata dekat di hati ya jadi usep karena patepang di namun punten pangresa AA sepuh almarhum di Cilember silih mulu pupus nate anu ngawi mulu dari Cilember kaping 17 Januari dinten Minggu yang salapannya biasa tuh di jam 12 kurang doa bersama di situ maya watos madianto ilujeng mulihna moga-moga abadun barokah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam parantos tuntas dilaksanakeun. Ngaturkeun nuhun ngakersana Mama Kiai Haji Ajengan Toha Saiful Anum Mangtenanana selaku pimpinan Pondok Pesantren Musyadah Cilember kalayan urang sami-sami doakeun kurang sadaya mugia mantenana sing panjangkeun wiswa ku Allah Subhanahu wa taala kawarin kaberkahan ilmuna berkah amalna sehingga mantenana sing aya dina eta manfirah Allah Subhanahu wa taala. Ani sakadi kasan ditutup bila itawal hidayah. Allahumma dina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya abisan, lukan sim tersembayang. Ya abisan, lukan sim tersembayang. Kasih mana Nabi Yusuf, Raja Nuga sembayang. Kasih mana Nabi Yusuf, Raja Nuga sembayang. Rabbana ya Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad fil arwah wa ala yasari fil ansad wa la qabri fil kubur. Alhamdulillah atas karunia Allah, rahmat Allah, ridha Allah. Pada malam ini kita bersama bisa ta'ziman wa tahriman wa mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan wasilah ta'ziman wa tahriman wa mahabbatan kita ada perubahan, khususnya di Korea RW 12 ini, Desa Ciberem. Semoga menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berakhlakul karimah, yang bertauhid, yang senantiasa memelihara hati dari penyakit-penyakit batiniah dan akan membuahkan akhlakul karimah, karena sempurna iman seseorang adalah orang yang paling baik akhlaknya. Oleh karena itu, semoga kita semua kumpul di dunia ini dalam rangka majlis zikir, majlis salawat, majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan naungan rahmat Allah, ridha Allah, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya husnul khatimah, tetap dalam ahlus sunnah wal jamaah di ini Korea. Semoga berkah Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Abu minkum idinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.